Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim abdi Kang Supri. Aing Latif. Abdi dahlan. Abdi Eno. Baris ngadugikeun video lucu anu judulna nyaeta Kumaha Gregetna Jadi Orang Sunda versi Kang Supri. Penasaran? Yuk sadayana orang tonton. Wilujeng nyiksaan. Nyaksian goblok. Aduh gerak wae. Nyaksian panonton. Hampura salah. Si Latif geus ngambek. Woi, Naon? sabaraha greget anjeun jadi orang Sunda. Kamari kuring ngabaso jeung bos. Terus Basona dipiceun, bosna ku urang di dahar. Kela Aya naon? sabaraha greget anjeun jadi orang Sunda. Kamari kuring ningali awewe nungtun motor keur mogok. Terus Motorna diantep, awewena ku urang didorong. Woi, ka dieu aya naon? jiga nu galau maneh. Kitu we a. Baiklah, urang ek nanya. Sabaraha greget anjeun jadi orang Sunda? Kamari abdi hadir ka nikahan. Nikahan saha? Nikahan balad a. Terus Mempelai awewena mantan urang. hei, dieu aya naon? sabaraha greget anjeun jadi orang Sunda? Tadi urang papanggih jeung si Latif jigana rek nagih hutang ka urang. Terus Pangmayarkeun lah. si kehead. Hei, Naon? sabaraha greget maneh jadi orang Sunda? Kamari aya razia motor. Tapi kuring teu karazia padahal urang hayang dirazia. Naha? Sabab kuring naik delman.